eta aya deui si kura, si koplok, si anjing sia goblok. Eta aya anar eta aing ku naon ku wani pisan eta jelema teuing teu nyaho aing ge euy. Teu nyaho urang mana jeung teu nyaho akuna aing teu apal. Ngan aing ningali piti eta nepikeun ka wani ngedit foto Paredi pake baju warna koneng anu aya sebutan anu aya tulisanna tahanan anjing. Kurang ajar sia tanya jelema nya kawas kitu anjing lain naon diadu jeung aing yeuh. Kawasna ari sia anjing aduh aing sia urang mana euy hayang nyaho goblok. Eta ulah kitu goblok. Ai Paredi naon salahna atuh sia teh der ngedit wani-wani ngedit foto Paredi pakai baju koneng. Apaan baju koneng teh baju tahanan goblok. Aduh aing mah hayang nyaho cik Mang Eme tah teangan jelema eta anjing. Ku aing diputerkeun beheungna. Ame balik ka tukang goblok beheungna. Meni gede kawani lah ayeuna naon nya cik teangan tangkep jebloskeun anjing injek-injek we jelema kitu mah anjing. Eta teh geus mencorengkan harga diri orang lain. Da aing tara kitu nu matak aing wani anjing ngomong kieu goblok. Sieun teuing da jelema mah asal jalan bener naon ku sieun goblok sia teh. Aing model sia mah naon atuh da kabatur ngan iri we jeung dengki. Rek iraha atuh benerna hirup goblok. Rek iraha bangsa urang rek maju lamun salilana hirup teh iri jeung dengki. Sakitu we ti pusat lu anjing da sia mah tara ngopi cek aing ge. Ngaropi goblok teangan Kang Eme eta jelema eta anu ngedit foto Paredi Mulyadi Gubernur Jawa Barat anjing suatu penghinaan goblok keur urang Jawa Barat. Goblok teh eta jelema anjing.